Duh, kita si kacung daekan ditipu ku aing. Wah, mengi batu ali ieu pimilikeun ieu mah. Cair ieu mah pokona mah keur teu boga duit. Cung. Keur naon di dieu gogolerana tuh? Capek itu sebalik ngajahit ya teh. Capek. Ya urang boga batu ali ya. Halusnya, teh. Warisan ti Halijam. Halusnya berkarisma sih nama ya mah. Gawe ge moal matak capek nu kitu mah. Sih nama ya mah kuat wae cenah dipake mah. Teh heula nempo heula. Ieu mah bakalan jos dipake gawe ka halus awewe sih nama ya mah. halus. Baiklah dibeli ku urang. Wani sabaraha tuh? 100 ya 100. Halus 150 mah atuh. pas ya mah pas tuh. 150 we. Alah tenanan. Tenan naon? Tenan. Sok atuh bayaran ayeuna. Ayo tuh urang. Dijamin eta Dewe, mah. Jimat ti Halijam soalna eta mah. Asupkeun nomorna ya. Sok. Halus ini bener ya mah. Yuk, kirimkan. Guys, Mas, sok. Mas. Sip eta mah dijamin eta mah. Duh, kita si kacung daekan ditipu ku aing. Lumayan padahal mah batu ali menang magiti jalan eta mah. Cair ieu mah. Tuh kan Cung, makin percaya eta mah beungeut maneh. wah, gerakunya. Lah, eta selain jang pagawean teu capek, eta ka awewe ge cocok randa. Jadi. Komo iya, kitu mah. Sip, lah. Sip. Yang geus atuh Cung. Berkah eta mah. Sip. Lumayan ieu duit. Cair jang maraban ieu mah. Mana cuk? Haji, Hah? mau di tahu? Tong poe keur kana gawe moal capek, keur ka awewe pon nama halus euy. Pon nama jis ya mah. Tinggali. Jika halus euy. Paling beli heuh. Ulah ieu mah. Bakal berkarisma make ieu mah. Kana rezeki terus ana randa ieu mah. Dis capek moal capek pon nama gawe teh. Beli kurang lah. Yuk. Moal ieu mah moal dibeli barage. Dibeli. Moal ieu mah moal. Ieu Beli dia mah 500. 500. Sok atuh. 500 mah. Tep lah. Tep. Anu mana? Bukan. Oh, ada langsung. Tah, geus, hok, rim. Terus tah. Geus ya. Oh, sip, mantep kan? Aing langsung menang rezeki eta heuh. Bener teu? Bener euy. Geus tuh nya. Bener nya Cung. Cih, penerima halus euy. Rezeki aing mah euy. Coba ieu Pak awewe ge cigana teh mantep ieu mah euy. Cara rapet kieu teh tuh. Di mana? Biasa di ditu. Kumaha hasil? Bisnis nu bieu teh. Oh, lancar lah. Hasilna 500 lain. Heeh. Alhamdulillah tuh kitu mah pake bisnis deui. Tapi kurang dibelikeun ieu batu ali. Kela halus pokona mah eta mah euy. Kana rezekina, kana nanaona pokona mah. Komodi kana randa mah euy. Kela. Ieu mah batu ali ti si kacungnya. Ti si kacung ieu mah. Pokona mah berkarisma mah ieu mah. Randa ge narempel ieu mah. Eta mah batu ali nu menang manggih urang ti jalan nu kitu mah. Dibeli sabaraha ku maneh? 500. Aduh meureun duit bisnis teh eueuh leungit kabeh. Heeh, kabeh dibelikeun. Eta teh bieu teh urang teh ngajual ka si kacung Sabaraha? 150. Urang ngomongna teh Halijam eta teh bisa ka awewe bisa ka randa. Benernya? Heueuh lah, teng si kacungna duit bisnis eta teh. Bukan di kacung ka mana gitu nya. Ah teng ayeuna teng. Got. Duh, kalah aing nu apes eta teh duit bisnis.